Kurr. Kurr. Imas. Imas lain embe goblok ah. Imas. Kamana nya duh aing euy. Imas ke sore balik Mas. Iyalah. Imas. Embe Imas, embe sia. Imas embe sia. Nah, aing ka mana geus sore kieu lah. Nganganana hese di hanan. Penjakal di abur coba boga sendal make sendal anyar. Mahamun leungit sendalna. Alah aing. Bila ku aing kudu laporan ka RT. Aing mah kemana aing jauh itu nyangan. Nepi ka Parapatan aing jauh. Ojek can dibayar nyangan si Imas. Hiji-hijina di hanan lah. Alah aing kumaha nya neang ka mana hiji-hijina di mangkaning lah. Tiba lagi lucu-lucunya malah leungit aing Naon anu leungit ceu? Ieu sia saong. Ceu keur naon sih emang nu leungit naon? Si Imas, cenah si Imas teh. Si Imas. Si Imas hari ceu. Entok aing. Sorry sa goblok. Alus kitu karena Imas ceu. Parawan kene goblok sia. Aing diaranan si Imas dipitaan ku aing huluna. Entok eta tapi karena Imas gitu ceu. Oh. Teh nama ku di aranan eta dia kandung. Lain. Eta anu muka karena Dimas ku seru kecek entok. Aing goblok. Aing hayang ambe deudeuh aing teh parawan kene eueuh. Dipitaan dijepitan bener ku ceu. Ya bakal sendal anyar kene. Aduh, aing diseuleugi sendal anyar kene mangkaningan. Aing geus ka mana emang tadi? Kukulingan aing ka mana ka ditu ka lembur batur aing make ojek can dibayar ojekna ge. Alah sia aing mah di Parapatan ge can. Geus di Parapatan ge eueuh, pakan ke bulan harup rek anu nanyaan. Aduh. Yang dikawin ke jeung saja. Jeung sapi. Ieu da ngajong entok deui. Ceu aing kaleungitan si Imas. Gadis keme mangkaning eta teh make sendal anyar mangkaningan. Aing pangulikeun di pasar Tonggeng. Pasar Tonggeng di bawah mana sih? Eta nu sok rame di sisi jalan geuningan aya pasar bool teh Taronggeng di dinya tah. Parilihan beureunan bool mah ka jaralan. Coba aing mah aduh ka mana neangan coba si Imas eta ceu. Aing pira kudu laporan ka RT ong. Pira ku teh atuh. Abale desa aing kudu ka kantor polisi kumaha? Pak abi kalau kita si Imas entong. Goblok siapa diusirikeun sia mah. Kesayangan eta teh sareng ge belaan di kasur aing dihadap gol dan make samah pandan. Ampun. Si Imas pok aing di luhur. Allah sia aing. Buat make salimut Hello Kitty. Wah aing ceu mau diculik we si Imas ceu. Tuh satongan akeun goreng atuh aing. Parawan kene belum ada yang menjamah goblok. Coba aing rupa-rupa wae. Merepet kene parawan. Engke mah juga lamun kapanggih mah ganti urang ngaranna Imas juga atuh metong leungit wae ah. Saong. Aduh. Nah sekarang atuh. Naon atuh atuh ngaranna? Aing menang ka puskesmas nyeun heula eta aing oge. Naon? Nyeun kartu eta teh aya geudeungan. Ho akte aing. Akte kelahiran. Nyeun akte aing. Kalau puskesmas aing ka ditu kamari aing nyeun. Aduh kamana nama Imas gitu. Heeh. Kelahiran di mana? Imas Sobaridin. Aduh aing ngeuceu. Yatim piatu eta teh ong. Yatim piatu. Heeh. Ka mana nu bapana? Teu nyaho cenah bejana mah ka Arab can baralikeun. Kagegot we meureun nya. Alarm nguruskeun ku aing diuruskeun masih kene gadis belia. Aing mah kuat halus pun kuat ieu tanah oge. Kuat geulis. Aing bingung teh ong. Kan kamari aya tetangga kejadian ong. Kejadian naon? Kan matana teh kabur. Heeh. Cek mainna teh nanya ka aing aja cenah mata uing teh kabur, cenah kira-kira langsung ka dokter apa diudag heula. Nya diudag heula tuh ceu. Ari kabur. Oh, cenah kabur ka mana? Naho cenah. Aduh, ih kalau tah. Itu lain ceu tuh. Tuh si Imas tuh. Tuh. Itu si Imas lagi itu tuh bujuran ke tengah itu. Mana? Itu tinggal liban itu tuh. Tuh. Eta dihanap, saeutik dihanap. Aya teh ceu. Mana, Ong?
Ce tempo hari tuh tempo bujuran tuh. Tuh, itu tuh Mas. Mas. Tah. Goblok lagi aing ngayut di hanan. Sia aing. Goblok. Mana Ong? Ayo Ce. Mana? Heeh, aing lieur di mana Ce teuing teu nyaho. Hah? Teu nyaho aing di mana punggu. Nah bohong. Goblok sia bohong ka aing sia saong. Aing sia. Goblok sia saong.